Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari Imam Abdurrahim ibni Ahmad Al-Qadi nyerioskeun tentang pertarosan malaikat munkar nakir. Summal hikmatu fi su'alil malakaini. Salajengna musannif bade ngajelaskeun tentang hikmah di balik pertarosan malaikat munkar nakir. Salah satu hikmah pertarosan malaikat munkar nakir numutkeun pengarang kitab Daqaiqul Akhbar nyaeta innal malaikata ta'anat fi bani Adam alaihi salam, bahwa para malaikat pernah merasa tercemar kehormatanana atanapi kasinggung ku keturunan Nabi Adam. Nyaeta sawaktos Allah ngadauh wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sareng sing emut ketika pangeran anjeun nyaeta Allah nyarios ka para malaikat bahwa kaula saur Allah bakal ngajadikeun khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Teras para malaikat nyarios, nah Gusti bade ngadamel khalifah di bumi teh jalmi anu sok ngadamel kerusakan sareng sok numpahkeun darah. Sedengkeun ari abdi sadaya para malaikat sok maoskeun tasbih tahmid sareng nyucikeun ka Gusti. Nah sing hade menyikapi ieu ayat ulah boga anggapan bahwa malaikat teh protes ka Allah kusabab Allah rek nyiptakeun khalifah di bumi. Sareng ulah gaduh anggapan bahwa para malaikat teh sirik ka jalmi kusabab rek dijadikeun khalifah di muka bumi ku Allah. Eta pendapat nu bieu ku abdi diungkapkeun eta teh sanes saur abdi, tapi saur Ibnu Katsir rahimahullah dina tafsirna wa qaulul malaikati hadza laisa ala wajhil i'tiradi ala Allah wala ala wajhil hasadi li bani Adam. Pertarosan para malaikat tadi eta sanes mangrupikeun bentuk protes ka Allah sareng sanes bentuk sirik ka Bani Adam. Naon atuh maksudna para malaikat nyarios kitu? Saur dina tafsir Ibnu Katsir wa innama huwa su'alus isti'lamin wastiksyafin anil hikmati fi dzalik. Saur Ibnu Katsir rahimahullah sanyanyana pertarosan para malaikat teh mangrupikeun bentuk pertarosan anu mengandung permohonan informasi, jadi nyuhunkeun informasi ke Allah sareng nyuhunkeun pengetahuan tentang hikmah dijantenkeunana jalmi sebagai khalifah di bumi. Janten saur Ibnu Katsir rahimahullah seolah-olah malaikat teh nyarios kieu ka Allah, ya Rabbana mal hikmatu fi khalqi haula'i ma'a anna minhum may yufsidu fil ardi wa yasfiku dima'a fa in kana kal muradu ibadatuk fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay nusalli laka kama sayati ay wala yasduru minna syai'un min dzalik.
wa halla waqa'al iqtisaru alaina. Ya Allah pangeran abdi sadaya, naon hikmahna keturunan Nabi Adam dijantenkeun khalifah di bumi, padahal di antara keturunan Nabi Adam teh sok aya anu resepeun nyieun kerusakan sareng resepeun numpahkeun darah saling bunuh. Upami tujuan Gusti ngadambel khalifah di bumi teh supaya Gusti disararembah, maka abdi sadaya anu selalu bertasbih sareng muji sareng nyucikeun ka Anjeun, yakni selalu ibadah ka Gusti. Abdi mah teu pernah ngalakukeun kerusakan sareng teu pernah saling bunuh. Nah henteu cekap abdi wae sadayana para malaikat anu nyembah ka Gusti. Qala Allah Ta'ala mujiban lahu an hadas su'al. Kemudian Allah ngadau untuk menjawab pertarosan para malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ai inni a'lamu minal maslahati. Sanyanyana kaula eta langkung uninga kana perkara anu henteu ku anjeun diuningakeun. Tegesna kami saur Allah langkung uninga kana maslahatna kana kebaikanana dibalik penciptaan jalmi dijantenkeun sebagai khalifah di muka bumi. Nah etalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir dina surat Al-Baqarah ayat 30. Nah maka mengkol heula kadinya sebab rada penting mengkol heula kana tafsir Ibnu Katsir sok sanaos dibacakeunana singkat henteu sadayana diaoskeun tafsirna. Margi ieu mah sanes nuju ngaos tafsir tapi nuju ngaos daqaiqul akhbar. Nah atuh maka mengkol heula kana tafsir Ibnu Katsir sebab bisi aya boga sangka bahwa malaikat teh protes ka Allah atawa sirik ka jalmi nu rek dijadikeun sebagai khalifah ku Allah. Faba'asallahu ta'ala malakaini ila qabril mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala ngutus dua malaikat ka kuburan jalma-jalma mukmin supaya naon? Liyas'alal mayyita marrabbuka ila akhirih. Supaya ieu malaikat teh nanya ka mayit saha pangeran anjeun, saha nabi anjeun dan lain sebagainya. Fayamuruhuma, kemudian Allah marentahkeun ka malaikat Munkar Nakir ayyashhada baina yadayil malaikata, bersaksi di hadapan para malaikat-malaikat anu sanesna bima sami'a minal abdil mukmin, kana perkara anu dikuping ku malaikat Munkar Nakir ti hamba anu mukmin. Lianna aqalla syuhudi isnani, sebab saksi teh paling sedikit kudu aya 2 orang. Summa yaqulu rabbu, kemudian ngadauh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikati qad akhadtu ruhahu, kaula bener-bener parantos nyabut ruh si hamba, wa taraktu ma lahu li ghairi, sareng kaula ninggalkeun kana harta eta jalma nu dicabut nyawana teh pikeun anu lain dan ahli warisna. Wa zaujatuhu fi hijri ghairihi, sareng kaula ge ninggalkeun eta istrina hamba anu geus dicabut nyawana ku kaula di kamar lalaki anu sejen.
maksudna ningkawi deui wajariyatuhu li ghairihi sareng pembantu na oge ieu ku kaula dibikeun ka orang lain wadiya'uhu li ghairihi sareng sawahna kebonna ge eta jang nu lain henteu dibawa pae fasa'alahu fi batnil ardi teras dua malaikat teh naros ka eta mayit ya di jero beuteung bumi jero kubur berarti falam yardo illa anni maka tepat-tepat ridho kecuali kaula walam yujib an wahidin illa anni jeung moal bisa ngajawab eta si hamba teh kana pertanyaan malaikat munkar nakir illa ani kecuali aya pertolongan di kaula mudah-mudahan we urang oge sing kaasupkeun jalma-jalma anu meunang pitulung ti Allah sehingga urang mampu ngajawab kana pertanyaan munkar nakir di jero kuburan faqala Allah ta'ala rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini. Kemudian Allah Ta'ala nyarios Rabbi Pangeran abdi teh Allah wa Muhammadun nabi sareng Nabi Muhammad dan nabi kaula wal islamu dini sareng ari agama Islam teh agama kaula tah eta jelema bisa ngajawab kitu di jero kuburan teh eta teh atas pertolongan Allah. Alam ta'lamu naha araranjeun teu nyararaho wahai para malaikat inni a'lamu ma la ta'lamun sanyana kaula eta langkung uninga kana perkara anu henteu ku araranjeun dikauningakeun kama dzukira fil kitabi kitulah nu dicarioskeun dina Al-Qur'an salah satuna dina ayat 30 surat Al-Baqarah. Nah, etalah salah satu hikmah ditarosna mayit ku malaikat munkar nakir untuk menunjukkan bahwa Allah teh henteu salah pilih ngajadikeun jalmi sebagai khalifah di muka bumi. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten jalmi-jalmi anu lares-lares janten khalifah di muka bumi sesuai sareng kahoyong Allah Subhanahu wa taala. Hapunten upami aya kalepatan dina cariosan Nabi, mudah-mudahan sing dihapunten ku sadayana oge pamudah-mudahan sing dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.